dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleu tukang kenangna asli. Oh. Di meeting ngiga pongawa nepi ka satria nepi ka ngiga dorna. Kulantere kenangna ge leutik abong wujudna leutik sia mah. Nah, atuh meunang. Lain teu meunang, belegug. Coba eta sora deui. Ayo batur aya kreasi anyar ti meuni ulah. Ayo batur aya kreasi inovasi nu halal anyar ti bararaeud abong kena kapiheulaan kreasi. Kenang teh kudu aya kenang gede na sia kulantere wungkul eta teh luar tina tetekon. Wah, ngagugu wae tetekon naon. Urang teh kudu kolaborasi. Peningkatan. Ayeuna mah zaman kolaborasi. Manehna ngomong luar tina tetekon nambah heula aya sound system. Eueuh. Memeran ge bae dieu. Patomrak ge bae dieu. Apan sekolot oge mah heula kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman. Hartina teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi. Ulah ngiglan calung wae atuh ngiglan zaman sakali-kali. Lain eta ai kana seni resep sia mah. Hayang jadi naon cita-cita maneh? Hayang jadi dalang. Hayang beunghar tina ngadalang ini. Hayang eueuh nu ngelehkeun. Ai sinena hayang make nunung. Ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sorak kitu da. Ya dengekeun ku sia jadi dalang badal sorana ulah ngageblek kitu menyat jadi dalang sorana leutik. Kumaha aing we atuh. Anu penting mah payu ngartieun jelemana. Nah, asa teh mun ngageblek sora wayang. Apaan aing nu kaul mah. Teu bisa digentian ku nu sejen. Aya budak sunatan, aya bapana nu kaul. Sabab kaul malah mun teu dilaksanakeun sok jadi mamala. Aya
anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring. Eta budak teu cager disunatanana. Da cacarekan teh kalah ngagedean bobogaanana teh. Tu dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh. Heeh. Ngagedean naonana? Mamasna pan disunatan. Heeh. Ngagedean mamasna teh. Nah, Da jelemana ngagedean. lain bareng ku penyakit. Lain. Pan umur 3 tahun disunatanana. Heeh. Tah ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh. Si goblok teh. Pan aya jelema anu tatapa puasa. Manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh. Dijabah. Pangeran Mamurah Asih dijabah. Nepi kana taneuh teh bobogaanana. Manjangan. Lain suku nu monokan. Goblok deh. Aduh, ampun. Lain ai maneh teh bener teh cita-cita yang jadi dalang ge. Oh, bereto itu. Loba panggilan ke maneh. Minang dipanggil ke kantor polisi aing. Ngadalang. Lain masih mau ke radio. Oh. Ampun. Kudu mode kieu. Cek raja teh. Ya. Pati ka di kaharep. Tah sorana kitu. Tuluy patina teh. Kauleun. Pan beda. Sisok maneh. Out. Hahaha. Pati ka dieu kaharep. Kaulah nun Gusti. Ayo pikir saeun naon. Tuh da ngageblek. Bae atuh nu penting mah. Loba we nu manggil ka ieu. Sisok sia. Kumaha ngadalang ieu caritana naon? Lalakon Bang Narayana. Teuh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun. Nah Bang naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca? Kumaha itu kumaha aing we lah. Ai Bang Narayana teh naon? Eta teh Bang Narayana teh panudewana teh keur ngora. Kresna keur ngora, goblok. Kumaha da aing mah yang panu. Teh ka Citra Yuda teh lancok teh. Coba. Ai Citra Yuda teh Dulu Roy Martin. Ampun. Duduh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anak king. Saha teh? Arimi teh Ratu Pringgandani. Naon teh sadanu geuring? Gatot Kaca anjing nengke konoha tuh. Oh, sok tong ambek goblok atuh sia teh. Ya dalang gede ambek. Atuh gede-gede ambek diburu hanteu aing mah. Ibu teh kasep dek ninggalkeun ieu karaton bageur wayahna moal alami. Bade ka mana ibu? Hayang mandi ka Ciater ibu teh kaya. Banyak goblok dina zaman Arimi aya Ciater. Sia teh da baheula ayeuna wae Ciater teh baheula ge aya Ciater. Naon Ciater teh? Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di Ciater heula. Starter anjing nu kitu mah.
aya naon deui makasih ater teh. Aduh kasep ibu teh bener nama ararate dek ngeueum di ditu. Iya. Wah. Saha tah? Purbakesa teh. Purbakesa teh adina Arimi. Gitu. Acok. Ai kupingan teh bade kasih ater. Bener Purbakesa. Coba nepi ka ngageblek gitu. Anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Ya. Ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu maok mobil kendaraan aceuk. Aduh. Wah. Mangga aceuk. Aduh. Agus Lioban tutup. Aceuk. Dagus tengah pocing gitu. Tobat. Aduh tobat teh Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping. Harimi aing mawa belut. Bisirik nyobek. Eta Bima mawa belut. Kumaha aing mah ieu cucu teh. Tobat. Penonton tong pipiluan cicing kumaha aing dengekeun lalakon aing rame ieu ulah orang. Ieu teh Arimi mimitina bedrip Arimi teh lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Goblok. Tobat deui. Aduh geuningan Arjuna ka dieu itu bagea rai kaula nuhun aceuk. Coba Arjuna, Bima, Gatotkaca, Purbakesa, Arimi sagageblek sorana kitu. Kakang Semar ka dieu Kakang Semar. Aduh ayana ujang kadarieu deuleu itu geuning. Aduh geuning si cepot ka dieu Kakang Semar. Jak kahareup deuleu jak. Saha teh? Semar anjing dengekeun. Waduh. Aduh. Hei, salalakur euy. Saha teh? Si cepot anjing dengekeun. Waduh, itu aya si robot atuh. Alah, dawalo, kadi dawalo. Alah, aya naon ah? Nah, saha teh? Dawala. Gareng, kadi gareng. Aduh. Aya naon anjing? Saha? Gareng. Coba. Aduh, coba cing gareng eta teh naon menerangak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya, ganas ronge si madu. Coba. Ya rame. Henteu, goblok teu rame teh. Aduh. Kulantaran ieu ceuk Bapak Hajat teu rame ieu lalahon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi. Kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak Hajatna nyeuseul ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka. Palawargi Aisyah ngiga naon? Itu papatong ini gede. Sugan aing ngiga sate. Aduh kok halus euy. Lain goong teh anjing babaturan sia. Aduh.
bager teu beunang euy. Disangka bene aing aduh. Ampun. Wah, ya. Dinten ieu urang kudu operasi. Wah, ieu geus kosong hakaneun ieu. Mangkaning anak uing nagih teh kenapa hayang HP? HP wae susah tuh nyieun we sate. Geuning di Cipatat loba ngagarantung barodas. Tape goblok teh mah. Ieu mah HP. Ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape. Ca tama capek. Ai cape masuk di sambal. Cabe tama. Cabe masuk di bose. Beca tama. Sete. Ai beca mah anak buah urang. Ish. Tong diomongkeun tama. Aduh. Kieu ieu. Numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako. Nyaeta kanu kena musibah teh ku tsunami. Oh, iya. Cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura, Amarta, Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana. Da urang ayeuna megat. Api-api mah urang nepikeun we kitu, urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna ruksak. Heeh. Kumaha lamun teu percayaan? Paksa. Kumaha lamun ngalawan? Gelut. Kumaha lamun eleh? Kabur. Atuh moal nyatu urang. Wayahna. Da urang mah usahana tinu kieu. Oh, da kumaha atuh naon deui urang usaha garepek. Heeh. Tapi ulah teh kalakuan kitu teh haram. Munafik sama geuning dibere rezeki nama dihakan. Ari lapar. Meni geuleuh ka si aing. Ngebon teu nyawa teu aya nu mere nya dihakan atuh. Heuh apaan eta teh ladang ngabega. Ah teu nya, da aing mah pamere. Da pamere pek ulah kahayang mah ulah ladang tinu kitu. Jelema ini sejauh-jauh dipegat ku urang teh doraka. Ulah kitu. Kudu kumaha atuh? Mending datangan kau imah keur harare es cokot. Hartana apaan eta mah lain ngabegal. Doraka ngabegal mah. Eta mah nyokot tina bongo. Sok da doraka urang ngabegal mah. Doraka sia teh sarua ngabangsat ngaranna. Ngabangsat beleguk teh. Satina kaminda-minda teuing. Ngomong ke mana karep sia teh. Nah, make ka mana karep. Make jeung kudu mau anu keur hees lain kitu carana. Doraka teh deuleu. Doraka. Sarua jeung maneh ngabega ulah teh. Kumaha tuh sangkan eta? Kieu ya carana. Pan loba warung. Tak kusa urang boga warung teh bawa ngomong. Bawa ngobrol kanu rada anggang tah keur kosong asup maneh bawaan. Eta mah lain naon? Lain mau eta mah nyokot.
kanu gerbongo Syariwana goblok. salah kabeh oge lalampahan teh salah teh kalakuan gitu teh kumaha atuh neangan nu hajat rek nangapayang cokotan pamanjerna tong ditepikeun ka dalang mah tah geuning eta gampang usaha teh tapi kau nu baraleki gampang Junet iya kunaon bapak aing ngeluh asukan aing mangisuung nuhun agan nanaonan agan teh untuk kikieuan teh mah kieu jempe aya kejadian naon bener nangka Badranaya sorry wa Lurah Semar kuda Australia kuda pawana heueuh di mana wae juragan teh tuh wah biasa nagihan wa jempe aya kejadian naon atuh bapak bendera hitam putih di tenggelan buta lawan lain kerang kedut teh hirup teh jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atuh lawan bandar nangka nah ari ulung aduh edan sia nah kalakuan teh sia teh siksa paham bura sia teh ka bapak teh ngalunyak tiba heula aduh aya anu bapak kawas kanak tere we kawin je sia teh ngahina ka aing bapak kawas ka la ilaha illallah itu si goblok curi sia ya lemah siapa teh siapa cacing ya lemah naon budak nyalukan indungna gitu ma we lah naon si lain nyao ka dieu geura aya sora nu ngajelengeng sada sora raket bawa dulu moal kitu timbal ka dia datang naon dengekeun di sia aya suara naon le ya lama tah kadenge teu heeh sada kopi tong bodor sih teu nyari jadi ketahuan pacaran lagi sama si ayah tuh gablek dodoloan yang serikan goblok nyaah teuing ieu meureun bayi kurang giji nu kieu
lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi bangsa Kalijati meureun lain bangsa atau tama urang meureun lain ieu teh makhluk naon kana dieu disebut ka aing nyebut makhluk naon cenah alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ieu sugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning anu leuwih euy bade ka mana nya dek neangan salon naon hayang dikeriting naon rasana teh jabrig meureun eta kadenge ku hayang dikeriting hayang diboroman buuk alah karunya deuleu Assalamualaikum Waalaikumsalam alhamdulillah atuh penak sareng saagami leres salira agama Islam laras kulan aya kitu rada teu percaya nah manya Islam make iket aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab pugu da awewe atuh make gamis atuh nya manya lalaki make gamis ya heuh gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah gamir atuh teh mah sia goblok nya gamir mah di mana urang dahar gede teuing gamir sia dahar teh gemul jurig nu kitu mah gemul heueuh tama atuh gemul mah di dinya kalereun haniwung gemor goblok sia ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor si goblok digemol gemol mah pergi jualan moal atuh teh mah nya tanyakeun tanyakeun ngaranna saha kakasih teh sih ngaran urang wah pajang Raden Cecep Kuta Direja Detnawati Noglenca Kokonangan Surya Dilaga Belekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Maroke suhu maksimum 35 derajat Celcius gitu ceritanya aduh ngan tetangga uing ngalukana Cece Basoka alah bener agama Islam maneh ya heueuh sing aya salat sok di mana maneh lamun maneh bener agama Islam maneh salat sok di mana di gereja tapi bener masjid belenggu nya aing ge nyaho di masjid sia manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain manehna teh beureunan katulah agama lain katulah Katolik menurut teh maneh agama naon Islam cing lamun bener silaing agama Islam diuji ku dewek sok rukun Islam aya 5 jemilaan leuh sia ditanyakeun rukun Islam teh aya 5 hiji syahadat 2 salat
3 zakat 4 puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanan akur jeung manehnya genep dek mah lain Islam atuh ieu agama sesat boa maneh anu ngaku nabi paling akhir Ahmad Sadet ya Ahmad Bagek Malaysia agama anu ngaku pang akhirna maka jeung rukun Islam aya genep naon hiji-hiji nasya syahadat salat zakat puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalana aya kagenep balik deui kitu teh ka dieu narek ngajedog di ditu imah teu boga baraya teu boga balik deui nya alah tong nyiksa maneh teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lembur urang balik deh ka imah di dieu pan saur nabi ge kitu rumahku adalah surgaku tapi nah itu tercatatnya tapi dah bener teh itu agama naon sarua Islam rukun Islam 7 nah jadi laliur kieu tapi balalender nah make 7 sia teh balikna make kapal narek lempang titu paeh atuh mun tilalep di laut oge tapi aduh Gusti maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal da lempang mah meureun urang teh moal nepi-nepi sok saralah tapi bener euy waduh bener tauhid ya jelema ya tauhid cenah bisa jadi ya jelema teh geus nganjang ka paketo aing mah lain geus paketo deui geus nganjang ka lioban paingan bana radial aduh lamun kitu mah tiasa panginten 8 naon rukun Islam teh tong ngaluwihan dengan 177 na ada geuning da 5 geuning asli nama tapi dileuwihan ku mana jadi bener oge teh jadi bener oge tadi jelema lumpuh Yuni jadi ge nya anu luak leok pamadeganana gini henteu istiqomah waduh bener oi iya ai ka-8 sing sileing naon dahar pek sabab lamun urang teh dahar da paeh atuh sok dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar lang layeusieun meureun urang teh ngajak papang salapan naon nginum nah lamun geus dahar teh kudu melag na ti koro tapi eta aduh ampun 10 naon sare sok narik nyaring wae urang teh sabab aya beurang aya peuting ban tak jaku kitu nama ku balalan nara tapi salah itu aing mana rek nambahan deui 11 nyaring manya sare wae tuh da bener pisan aduh agama naon ya jelema ya duh
kaharti tauhidna itu kada kerja karti dua welas naon jeung ngising nah hadek dahar wae enggak goblok ya aduh naon sih tadi dek nyokot harta kekayaan ya lain aing tengenah naon pamadegan aing sia dileuwihan ku sia dulur aing tadi bebeja ka aing cenah rukun Islam aya genep ceuk sia teh ngaruksak akidah cing salamet silaing ku ayana agama ayeuna silaing dek nenggelan dewek eta teh hartina silaing teh dikusrukeun aing mah teu suka rukun Islam aya genep aing nu sabenerna sabaraha ka hayang sia atuh kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13 sia nu podaraneun aing mah bina-bina teuing sia teh 5 goblok teu bisa tuh berarti sia nu lain mah sia nu kudu dipodaran sia meureunnya nu ngaku nabi akhir teh sodet teh maneh lain sodet meureun sia what usik sia hayo kapengkek sora sia sok hayo kayak gitu gerakan timbangan deh hebat euy nepi kangen syakilat ngabubutkeun aing kitu weh sok sia tak alah anjir weh luar biasa teka ciri eta gerakan euy tah tak ya anjir geus kitu urang ditu ilmuna eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapindrong ge lineuk tapi lingas nu alus pisan mah gerakan ajul gedang tuh eta mah kena sareng pun bojo eta mah cing minta gerakan nu aneh naon hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug kumaha teh gerakan gunung rugrug teh tina dipan teh ngagulutuk ka handap teu lesot-lesot kugurentelan we atau gerakan tumpur udas geus gogoleran teh paehane kamana we karep ya Allah buat hebat gitu eta gerakan tuh ya wala tak ya Allah tuh weh tapi ya tuh weh wah ini atuh aduh ngena euy deng deungel aing baru kana aing teu ngejat ka dieu aduh wait tahan tuh aduh goblok teh bibir aing dibodol jeung boti kotok dia jeung alah what up ya kudu wait tuh wait dia anjir what ya aduh ibat up anjir
Nah, saya teh jangan duit aing we, atuh lain ditaki saya teh. Wah, ya anjing. Ya nah, ya wah, ya sak ya iya. Aduh. Alah. Alah. Aduh. Alah. Aduh aing mah di kedua bibir ke skandal teh nyeri anjing alah. Aduh. Aduh. Anjing.